Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wal maqalatul hadiyatu wal arba'un. Wal maqalatu sareng ari maqalah al hadiyatu wal arba'una anu nomor ka 40 Kila eta parantos dicarioskeun naon idza aradallahu bi 'abdin khairan fid faqahahu fid din kaol anu neme. Idza aroda di mana-mana ngamaksad saha Allah Gusti Allah bi abdin ka seorang hamba khairon kana kasayaan kamilan anu sampurna faqaha maka pasti bakal ngajadikeun paham Allah hu ka itu si abdin fid dini dina urusan agama fi usulihi tegasna dina pirang-pirang pokokna agama wa furu'ihi sareng pirang-pirang cabangna agama. Wazahada sarang pasti bakal ngajadikeun zuhud Allah hu ka itu si abdin fid dunya dina dunya ay ja'ala tegasna ngajantenkeun Allah qalbahu kana manahna itu si abdin kholian kana anu kosong mimma tina perkara kholat geus kosong minhu tina itu ma non yaduhu panangana si abdin. Wabasoro sareng pasti bakal masihan ningali Allah hu ka itu si abdin bi uyubi nafsihi kana pirang-pirang aib dirina itu si abdin. Wal maqalatu sareng ari maqalah atsaniyatu wal arbauna anu nomor ka 42 an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam eta tetep katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon annahu sayaktosna Rasul qala eta parantos ngadawuh Rasul hubbiba ilayya min dunyakum thalath ileh kana kaul anu neme. Hubbiba parantos di pikaresep ilaya ku abdi min dunyakum tina urusan dunia maraneh kabeh ay mahbubatikum tegasna pirang-pirang anu dipika cinta ku aranjeun sadaya mimma nyatana perkara bainas samawati tetep itu ma aya di antara pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi. Naon salatun tilu perkara. Atibu tegasna kahiji sesengitan wan nisa'u sareng kadua istri wajuilat sareng katilu geus dijadikeun naon qurratu aini kabungah soca abdi fi sholati aya dina salat. Wa hadhil khisalu sareng ari ieu pirang-pirang perkara allati anu waqa'at parantos tumiba itu allati li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanggo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisat eta sanes itu hadhil hisol atanapikeun allati minad dunya eta tetep tina sebagian dunia fi sayin dina hiji perkara oge. Non alasanana li anna kullama karena sayaktosna saban-saban perkara kana eta kabuktosan itu ma lillahi eta tetepikeun Allah ta'ala maha luhur Allah laisa eta lain itu ma kana lillahi minad dunya eta tetep tina masalah dunia alladzi sapertikeun perkara la budak teu meunang henteu minhu tina alladzi minal quti nyatana makanan pokok wal maskani sareng tempat calik tawa bumi imah wal malbasi sareng pakaian kama barina tetep sapertoskeun perkara ola parantos nyarios kana itu ma saha asyaikhu Khalilur Rasidiyu Syekh Khalil Ar-Rasid fil majalisir ra'iqati di pirang-pirang majelis ra'iqah. Wakana sareng parantos kabuktosan ma'ahu sartana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ashabuhu pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi radhiyallahu anhum julusan eta anu nuju caralik
Atanapi julusan tiasa jadi hal engke khobarna ma'ahu khobar muqaddam khobar kanana teh. Faqala teras nyariosa Abu Bakrin As-Siddiqi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Sodakta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana cariosan anu neme. Sodakta leres anjeun ya Rasulullah nun utusan Allah. Wa hubbiba sareng parantos di pika cinta ilaya ku abdi mina dunya tina dunya. Ai mimma tegasna tina perkara kana parantos kabuktosan itu mak baina samawati tetep aya di antara pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi. Naon salasun tilu. An-nadru tegasna kahiji ningali ila wajihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka wajah mulyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa infaqu mali sareng kadua ngainfaqkeun kana harta abdi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antakuna sareng katilu yen kabuktosan saha ibnati putri abdi tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam eta tetep aya di handapun Rasulullah hartosna janten istri Rasulullah tegasna Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala teras nyariosa Umaru Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Sodakta ya Abu Bakrin ilaih kana kaul anu neme. Sodakta leres anjeun ya Abu Bakrin he Abu Bakar. Wa hubiba sareng parantos dipikaresep ilaya ku abdi mina dunya tina dunya. Naon salasun tilu. Al amru tegasna kahiji marentah bil ma'rufi kana kasayaan wan nahyu sareng kadua nyegah anil mungkari tina pamungkaran. Wathaubu sareng katilu acuk al kholaku anu butut bipat hateni kalawan dipatahkeun duanana. Ail bali tegasna anu ruksak. Ruya parantos dicarioskeun naon annahu sayaktosna Umar kana eta parantos kabuktosan Sayyidina Umar fi kana parantos kabuktosan fi jubatihi eta tetep dina jubahna Sayyidina Umar naon arba'u asrota 14 naonana rukatan tamalana. Faqala teras nyariosa Utsmanu Sayyidina Utsman radhiyallahu taala an. Sodakta ya Umar kana qaul annumi. Sodakta leres anjeun ya Umaru he Umar. Wa hubbiba sareng parantos dipika cinta ilaya ku abdi mina dunya tina dunya. Non salasun tilu. Isba'ul ji'ani tegasna kahiji ngawargeun ka jalmi-jalmi nu lalapar. Waqis watul iryani sareng kadua mere pakaian ka jalma-jalma anu ditataranyang. Watilawatul Qur'ani sareng katilu ngaos Qur'an. Ruya parantos diriwayatkeun naon annahu sayaktosna Sayyidina Utsman bin Affan khotama eta sok namatkeun Sayyidina Utsman Al-Qur'ana kana Al-Qur'an fi raqataini dina 2 rakaat fil laili dina sawengi. Faqala teras nyariosa Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramma wajha. Sodakta ya Utsmana ilaih kana qaul anu neme. Sodakta leres anjeun ya Utsmanu he Utsman. Wa hubbiba sareng parantos dipika cinta ilaya ku abdi minan dunya tina dunya non salasun tilu. Al khidmatu tegasna kaiji ngalayani lidhaifi kajalma anu lemah. Wasaumu sareng kadua puasa fi soifi dina waktu panas fi waktu siddatil hari tegasna dina waktu kacida panas. Wadorbu sareng katilu nenggel atawa ngadek lil a'dai ka pirang-pirang musuh bisaifi ku pedang tangtos dina waktu perang. Fabainama hum mangka dina nalikana ari itu Rasul sareng ashab kadzalika eta tetep sapertoskeun kitu
id dinanalikana itu bainahum kadzalik jaa sumping sa Jibrilu malaikat Jibril alaihissalam lin nabiyyi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sareng nyarios Jibril sayyiduna Jibrilu tegasna sayyidina Jibril arsalani Allahu tabaraka wa taala ilaih kana qaul anu neme arsala parantos ngutus ni ka abdi sallallahu Gusti Allah tabaraka wa taala 5 karena perkara sami'a nguping Allah makolatakum kana cariosan aranjeun sadaya wa amroka jeung kana urusan anjeun ya Rasulullah he utusan Allah antas ala kana yen naros anjeun ni ka abdi amatina perkara uhibbu mika cinta abdi an kuntu kana yen bukti abdi min ahli dunia eta tetep ti penduduk dunia janten sabadana Allah nguping kana cariosan sahabat sareng Rasul tah Allah teh marentahkeun ka malaikat Jibril sina naroskeun ka Rasulullah tentang perkara-perkara nu dipika cinta ku Jibril lamun Jibril jadi penghuni dunia alias jadi manusia atau jin. Faqala teras ngadawuh Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tuhibbu ma arinaon perkara tuhibbu mika resep anjeun ya Jibril he Jibril an kunta kana yen kabuktosan anjeun min ahli dunya ti eta tetep ti sebagian ahli dunya faqala teras ngawaleur malaikat Jibril irsadud dhalina ari itu ma uhibbu angkun tu min ahli dunya eta kahiji ngabimbing ka jalma-jalma anu tersesat ila tariqi menuju jalan al-mustaqimi anu cepet lempeng wa nasatul gurobai sareng ramah tamah ka para pengembara ka jalmi-jalmi asing al-qanitina anu taraat ail mutiina tegesna anu taraat lillahi ka Allah taala malur Allah al-khasiina anu khusu lahu ka Allah taala wa muawanatu ahlil iyali jeung nolong ka dulur-dulur al-mu'assarina anu keur disusahkeun atau al-mu'assirina anu keur kasusahan ail fuqara'i tegasna para orang-orang fakir wa qala sareng nyarios Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam yuhibbu rabbul izzati jalla jalaluh ilaih kana qaul anu nembe yuhibbu cinta sa Rabbul Izzati pangeran mulia jalla jalalu min abidihi ti hambana itu Rabbil Izzah thalatha hifsolin kana tilu pirang-pirang perkara badlal istitoati tegesna kahiji ngerahkeun kana ketaatan ai to al qudrati tegesna ngadatangkeun kana kekawasan fi taatillahi dina taat ka Allah taala wal buka jeung ceurik indana damati dina nalikana sedih ay ala fa'lil ma'asi tegesna karena migawe kana pirang-pirang pamaksiatan wa sabra jeung sabar indal faqati dina nalikana keur teu boga alias miskin ay wujudil hajati tegesna dina nalika ayana kabutuh wal maqalatu sareng ari maqalah ats-tsalitsatu wal arbauna anu nomor ka 43 ambadil hukama'i eta tetep katampi ti sebagian orang-orang bijak naon man tasoma bi aqlihi dalla ilaih kaul anu neme man ari saha jalma tasoma eta berpegang teguh itu si man bi aqlihi kana akalna si man dalla maka pasti bakal sasar itu man aya man tegasna ari saha jalma tamada eta tatagenan itu si man ala aqlihi kana akalna itu si man fi umurihi dina pirang-pirang urusana itu si man walam ya tamid jeung teu walam ya tamid barina teu
tatagenan itu siman ala Allahi ka Allah ta'ala fi dzalika dina itu umur lam yahtad mangka moal narima pituduh itu siman ila sawabi kana jalan kebenaran. Waman sareng ari jalma istagna eta ngalap sugih itu siman atau ngarasa cukup itu siman bimalihi ku hartana itu siman kolak mangka saeutik itu man atau kolak mangka pakir itu siman. Aiman tegesna ari jalma iktafa eta ngalap cukup itu siman bimalihi ku hartana itu siman lam yakfi maka pasti moal nyukupkeun hu ka itu siman non zalika itu mal. Wa fil hadisi sareng dicarioskeun dina hadis non manistagna billahi agnahu ilaih hadits anu neme man ari jalma istagna eta ngalap sugih itu siman billahi ku Allah agna maka pasti bakal nyugihkeun Allahu ka itu siman. Waman sareng ari jalma azza eta mulia itu man bimahlukin ku sabab makhluk dzalla maka pasti bakal hina itu siman. Ai waman kana tegasna jeung ari jalma kana eta geus bukti itu eta geus bukti naon kuwatuhu kakuatana itu siman bimahlukin eta tetep ku sabab makhluk soro maka pasti bakal jadi itu siman dzalilan eta anu hina. Wal maqalatu sareng ari maqalah ar-rabi'atu wal arbauna anu nomor ka 44 na amba'dil hukama'i kat eta tetep katampi ti sebagian orang-orang bijak wa sareng ari itu hukama alladzina eta jalma-jalma yakunu bukti naon qauluhum cariosana itu ladzina wa fa'luhum jeung padamelana itu ladzina muwafiqon eta anu metukan li sunnati kana sunnah. Naon thamratul ma'rifati ileh kaol anu neme thamratul ma'rifati ari buahna ma'rifah ai idraku sifatillahi tegesna ari itu ma'rifah eta terang ka Allah atawa ai idraki sifatillahi ta'ala tegesna mendakan atau terang kana pirang-pirang sifat Allah. Salatsu hisolin eta tilu pirang-pirang perkara. Al-haya'u tegesna kahiji isin minallahi ta'ala ti Allah. Ain kibadul qalbi tegesna narima kacabutna teh an ma'zillahi tina pirang-pirang maksiat ka Allah ta'ala. Wal hubbu sareng cinta fillahi di jalan Allah atau fillahi ka Allah. Ai rugbatu tegesna mikaresep pima dina perkara indallahi tetep itu ma aya disandingan Allah minat thawabi nyatana ganjaran wa usuli ridohu jeung hasil na ridho Allah ta'ala wal unsu sareng atoh bunga gembira billahi kusabab Allah wa sareng ari itu unsu as-sahwu eta gembira billahi kusabab Allah ta'ala mahalur Allah. Fakullu musta'nisin mangkari saban-saban jalma nu bunga solihun anu soleh wa huwa sareng ari itu musta'nis solih atharu musahadati jamali hadratillahi eta tapak atawa tanda ayana nyaksikeun kana keindahan Allah ta'ala mahalur Allah fil qalbi dina hate. Wal maqalatu sareng ari maqalah al khamisatu wal arbauna anu nomor ka-2 ka-45 na. Anin nabi eta tetep katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naon annahu saektosna Kangjeng Nabi qala eta parantos ngadauh Kangjeng Nabi al mahabbatu asasul ma'rifah ilaih kana qaul anun me. Al mahabbatu ari cinta fillahi di jalan Allah taala wa hiya sareng ari itu mahabbah anta buda eta yen ibadah anjeun huka Allah. Asasul ma'rifati eta pondasi na ma'rifah. Fa inna lisufiyati karena sayaktosna eta tetep pikeun jalma sufi. Salasa marotiba aya tilu pirang-pirang martabat level. Syariatan tegesna kahiji syariat. Wahya sanga itu syariah indahum mungguh supi ibadatullahi eta nyembah ka Allah ta'ala mahlur Allah lianna karena saektosna itu ibadah al maksudatu eta anu di
teja anu dimaksud minas syariati nyatana syariat. Alati anu hiya ari itu lati indal fuqaha'i mungguh para ahli fikih al ahkamu eta pirang-pirang hukum alati anu bayana parantos ngajelaskeun hakana itu alati sa Allah taala lana pikeun urang sadaya. Wa tariqatan sareng tariqah lana pikeun urang sadaya. Waya sareng ari itu tariqah qasdullahi eta ngamaksud ka Allah taala malur Allah bil ilmi ku ilmu wal amali sareng ku ngamalkeun kana ilmu. Wa ma'rifatan sareng katilu martabatna teh ma'rifah. Wa ya sareng ari tu ma'rifah al ilmu eta terang bibawatinil umuri kana pirang-pirang isi tina pirang-pirang perkara. Anu batin tina pirang-pirang perkara. Jadi esensina pirang-pirang perkara. Wahya sareng ari itu bawatinil umur tamrotua eta buahna itu umur. Wal iffatu sareng ari nahan diri ail imtina'u tegasna narima nahan anis suali tina menta minal kholqi ti makhluk. Alamatul yakini eta cirina yakin. Wahwa sareng ari itu yakin i'tiqadun eta nekadkeun annallaha kana saektosna Gusti Allah ta'ala malur Allah qadirun eta anu maha kawasa ala kulli syai'in kana saban-saban perkara wa razikun sareng anu ngarizkian kulla hayawanin ka saban-saban makhluk. Majmur samim babi taqijuz wa iradatil qul. Ma'atiqodin sartana nekadkeun anna rizqa kana saektosna rizki la yasilu eta moal tepi itu rizki ilahi ka itu si jalma ila bisau killahi anginku sabab molahkeunana Allah ta'ala malur Allah ilahi ka itu si jalma atawa si jalma teh ilahi teh bisa kana hayawan. Wa ra'sul yakini sareng ari pokokna keyakinan at-taqwa eta takwa. Hai asul yakini tegasna ari pokona yakin imtithalu amrillahi eta ngajalankeun kana perintah Allah wajitina bunahyi sareng ngajauhan kana larangan Allah. Waridho sareng ridho bitakdirillahi kana takdir Allah. Wa sareng ari itu ridho sururul qalbi eta bungahna teh bima kana perkara qaddaro geus nakdirkeun hukana itu ma sallallahu Gusti Allah ta'ala malur Allah alaihi ka itu si jalma atau ka si hayawan. Minal murri nyatana takdir anu pahit anu ripuh anu teu dipikaresep ku urang wal hulu jeung anu manis anu dipikaresep ku urang. Wa bima jeung kana perkara qada parantos mastikeun Allahu kana itu ma. Wal maqalatus sadisatu wal arba'una an Sufyan bin Uyainah wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.